Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Fajarur Adnan di kelas 11 MIPA 3. Sateacana hayu urang panjatkeun puji sinarang syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparing kasehatan ka urang sadayana. Ibu guru anu kusimkuring nepi ka hormat sareng rencangan anu kusimkuring nepi ka cinta. Di dieu simkuring bade nepikeun biantara anu temana ngeunaan disiplin. Judul biantara nu ku simkuring bade dugikeun nyaeta bangsa anu ngahargaan waktu. Hadirin sadaya pasti pernah ngadangu istilah ieu, nyaeta istilah time is money. Anu hartina teh waktu teh nilaina sami jeung artos. Malahan nilaina bisa leuwih ti artos. Ngan hanjakal masyarakat Indonesia teh teu acan tiasa ngahargaan waktu. Contona we upami urang aya janji katimuan sareng rerencangan pasti aya wae anu nongkapna telat atanapi ngaret. Padahal di negara-negara barat upami urang janjian terus telat sanajan ngan 5 menit teh dianggapna kirang sopan. Komo deui di negara Jepang. Di Jepang mah tepat waktu teh tos jadi standar kasopanan hiji jalma. Malahan tos diajarkeun ti nuju alitna. Nepika di Jepang teh tepat waktu teh tos jadi budaya di negara Jepang. Kukituna urang salaku bangsa anu mayoritasna muslim kedahna lebih tiasa ngahargaan waktu siga anu tos diajarkeun di Al-Qur'an. Contona di surat Al-Asr ayat 1 anu terjemahanna nyaeta demi waktu. Di dinya Allah Subhanahu wa taala teh miwarang hamba-hambana sanajan tiasa leuwih ngahargaan waktu. Kukituna urang salaku bangsa Indonesia kedah tiasa ngajadikeun tepat waktu ieu sebagai budaya. Kitu bae biantara anu tiasa simkuring sampekeun, kirang lebihna mohon maaf. Hapunten bila aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.